Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Na wengi ayeuna wengi Kemis kaetang lamin teu ngaos seueur pamengan urang neraskeun hanca masih dina hikmah katilu. Hikam, kitab hikam hikmah katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdari. Sawabikul himami ari pirang-pirang tarikna atawa kencengna cita-cita anu disaruakeun eta kencengna cita-cita teh kana lumpatna kuda balas ku tarik, balas ku kuat. Eta la tahriku moal bisa ngadobrak itu sawabikul himam aswarul aqdari kana pirang-pirang kudrot atawa takdir anu disarupakeun kana benteng. Aswar teh pirang-pirang benteng. Teh kalimat-kalimat teh nu kieu teh disebutna kalimat mubalaghah. Aya anu disarupakeunana tapi dipikeun katana. Kayak dari mubalaghah tah sing dugi kana eta. Pami telepat mah dina bagian tasbih. Pada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade. Ieu masih dina ilmu bayan. Sawabikul himami ari pirang-pirang tarikna cita-cita anu disarupakeun karena lumpatna kuda balas ku kenceng. Sawab-sawab teh tarik atana pikieu ya sawabik teh kamari naon hartina sawabik teh pirang-pirang lumpatna kuda. Padahal eusina naon cita-cita anu tarik eta la tahriku moal bisa ngadobrak itu sawabikul himam aswarul aqdari kana pirang-pirang benteng takdir. Eusina mah nyaeta kana pirang-pirang kudrot anu disarupakeun kana benteng. Jadi benteng kudrot eusina mah balas ku teuas-teuasna moal bisa didobrak kitu. Urang di garis bawahi nyaeta masalah al-himam. Ari al-himam teh cita-cita kahayang, keinginan. Kapungkur dicarioskeun kahoyong teh atau cita-cita teh aya dua, aya nu lemah, aya nu kuat. Papan di dieu nyarioskeunana ke anu kuat. Jadi nu lemah mah keun we antep heula. Ulah dicaritakeun ngan ieu anu kuat ya. Balas seueur kahoyong urang teh padahal mah da geus we cukup ku pangabutuh. Kunaon geuningan bet Allah teu nyubadanan kana kahoyong. Allah langkung uninga ulah dianuan langkung malah mah Allah uninga kana pangabutuh urang. Gitu. Mas puguh. Cek Allah teh eta jalma eta teh butuheunana ngan saukur sepeda. Ulah hayang mobil. Kan di dieu balas ngaranna ge jalmi al-himam cita-cita sawabik al-himam teh cita-cita sawabik teh lumpatna kuda.
maksud nama cita-cita anu tarik gitu. Cita-cita anu tarik sawabikul himam atau bisa kieu sawabik teh disaumpamakeun kana tarikna kuda atau ku kenceng-kencengna cita-cita disaumpamakeun kana tarikna lompatna ku kuda. Nu kuat nu kenceng lamun cita-cita balas tarik engkenana teh sok nimbulkeun kasab ngadoa sareng naon ko tawajuh ari kasab teh usaha ikhtiar ari doa teh nyuhunkeun marentah ka Allah kasaluhureun tapi disebutan doa lain berarti Allah aya di luhur doa terus deui tawajuh bener-bener eta mah fokuskeun diri ka Gusti Allah. Ngan dina masalah tawajuh aya anu dilakukeun ku jalma nu soleh, aya anu dilakukeun ku jalma anu pasek. Ari jalma anu pasek teh amal hade tapi amal goreng ge sok dilakukeun gitu. Di mana-mana eta kahayang atau cita-cita anu tarik dilakukan ku jalma nu pasek dibere nama ku Allah tapi istidraj panyungkun model sim kuring para mana teboga duit teu gaduh artos sayang 100.000 we kesek-kesek kertas balas manteng ke Gusti Allah dadan teh jalma bener atau jalma teu bener bener aya teu benerna ge sok dilakukeun pasek dicumponan ku Allah jadi duit salamar 100.000 jang ongkos atau jang meser naon we tapi istidraj panyungkun ayeuna ku jalmi nu saleh nu ku jalmi nu saleh mah lamun Rasul disebutna mujizat ari Nabi Muhammad bada leres salawasna moal ge Rasul atawa Nabi dateng ngalakukeun hal nu goreng terus deui turun ti para nabi disebutna wali pangkatna kajadian nu aneh teh naon disebutna karomah terus turun ke para ajengan kiai disebutna mauna ka jalma biasa disebutna ilham jalma biasa na ge tapi dalin jalma seperti sim kuring nu lebet kana masalah ilham teh sim kuring mah jalma pasek buating kafir meureun gitu mata pantas gini sok aya umat Islam ka babaturanna langsung nyebutkeun kafir siah atau musyrik gitu lamun masih keneh percaya kasalian ti Allah eta musyrik mudah-mudahan we kitu jauh tina nu kararitu ngan rumasa daripada nyebutkeun menipang jalma pang solehna ari pek jalma teu bener tah istidraj lamun soleh mah karomah bisa disimpulkan sementara kekuatan cita-cita kahayang anu luhur eta kahayang teh balas tarik disaumpamakeun kana lompatna kuda bisa mingkal kapal atuh atawa mobil lah minimal dina jero hate urang kadang diumbar cita-cita abi yang anu gitu tapi seseurna mah osok dina hate anu biasa nimbulkeun eta cita-cita nu luhur cita-cita anu tinggi anu kuat teh sok kasab usaha doa jeung tawajuh sadayana eta anu tilu rupa moal bisa hasil di mana-mana berlawanan jeung takdir Gusti Allah gitu kesimpulan sementara sim kuring kembali ngoping atau ngadangukeun ya Jumaah nu mana tadi Kartayasa mani cocok pisan nabubat ngaranna ge ajengan luhur ku ilmu geuning cenah doa urang osok diijabah mohon diijabah tapi doa teh engke kesimpulanana bisa dijadikeun sekedar khodam pelayan gitu kan lamun geus luhur mah memang doa ogenan bisa ngarobah
nasib ngarobah takdir, tapi lamun geus ma'rifatul jam'i tauhid khos eta leres kitu. Moal bisa ngadobrak takdir Allah geuning atuh cenah osok bener eta aya kulada ngadoa da geus ditakdirkeunana kulada ngadoa hasil kitu, lain berarti kulada doa ku asbabna ngadoa padahal mah geus diancakeun ku Allah itu. Kan sok kadang pabaliut ya si bukan nerangkeun nanangan mudah-mudahan we kaharti ngan kamari ka diterangkeun ku guru sim kuring kitu keur pas jumahan bener kitu kahartos. Berarti kasabit masalah hikmah nu katilu hikmah nu katilu. Kunaon sababna eta bisa kitu cita-cita nu kuat anu bisa sok nimbulkeun kasab doa jeung tawajuh balas ku kiyeng eta nu tilu teh bisa teu ngajadikeun tapak bekas bekas tapak kekuatan asbab eta nu tilu ku kasab ku ngadoa jeung tawajuh moal bisa nabrak takdir Allah lamun berlawanan jeung takdir Allah. Naon sababna? Sabab eta usaha doa tawajuh eta teh bagian tina asbab sebab atuh asbab sebab sebaliknya tina hakikat ari asbab teh lamun dibahasakeun ku makhluk kabeh eta mah salian ti Gusti Allah ngaranna makhluk. Allah mah hakikat atau khaliq sadayana anu tilu tadi kusabab keyeungna hayang cita-cita nu luhur hayang kaudag moal mere tapak ingat kade terus diterangkeun ka pungkurgenan ku kasab untung abdi ngapalkeun si nyebut untung eta mah geus dibulak canggemna kitu geus dibageakeun ulah kalah percaya kana ngapalkeunana ku kasabna lain. Kadua untung abdi ngadoa seperti ieu mah lain berarti ngaliarkeun taleus ateul aib ieu ngadoa geura cenah batur mah geuning tuh pantes baroga mobil imah gedong kitu loba duit ngadoa tuh da batur mah cenah sim kuring sok seuri bae pernah ngalawan kalalas sok suci cenah kalah dakwah bae repeh bae sim kuring kitu da teu asup beureun teu pahameun jeung dikala loba obrol jadi serpun bojo sok kitu cinga doa cenah nah teh da asa hubunganana ari si ngadoa wajib ud'uni astajib lakum gitu. Ari ngadoa teh mata holangna ibadah ngan pedak bisi kalah tetegeran karena doa jeung tawajuh ka Gusti Allah eta teh sadaya geuna ge moal mere bekas sabab kesimpulan sementara nu kaduana nu tilu tadi eta teh khodam pelayan tina takdir Allah. Teraskeun saha-saha jalma anu ngaiktikadkeun dina hatena bahwa asbab-asbab nu tilu tadi anu nepi ka urang usaha sabab hayang kacumpuran cita-cita kasab ku ngadoa jeung ku tawajuh ka Gusti Allah jalma nu ngaiktikadkeun bahwa kana asbab eta bisa mere tapak dicap kualitas saupa disebutna kafir keneh musyrik keneh aturannya sarua eujeng ngaduakeun ka Gusti
Allah. Di samping Allah aya kekuatan sejen. Naon? Kasab, doa jeung tawajuh eta. Untung urang tawajuh, tak menang duit urang ladang mani ngorakes ka Gusti Allah. Gusti Allah terus istidroj sia mah tidak. Mending sihir urang. Lamun urang aya tekadkeun bahwa eta nu tilu tadi aya bekas, aya tapak, aya urutna, aya ngahasilkeunana musyrik gitu. Kedua, di mana-mana eta jalma ngaetikadkeun ngayakinkeun dina hatena bahwa sebab anu tilu tadi kasab, doa jeung tawajuh teh mere tapak, tapi di samping eta aya kekuatan ti Gusti Allah, pasek jalma eta. Ari pasek lain Islam nu sampurna, lain iman anu sampurna keneh eta pasek oge. Pasek, pasik, kafir, musyrik. Pasek, musyrik, kafir pang luhur panggorengna kitu, pangkat panggorengna. Ngan jalma anu moal dihampura ku Gusti Allah jalma musyrik. Da bangsa itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab kafir eta mah tadina. Masuk Islam. Geus masuk Islam lain kafir lain musyrik. Yakin eta mah. Pengkuh ka Gusti Allah gitu. Musyrik mah bangsa simkuring, amit-amit nu diberi mindalik mudah-mudahan teh. Keun bae masalah. Ulah nyebutkeun jalma saleh. Lamun nyebutkeun abdi jalma saleh, sarua jeung musyrik eta oge. Ngaku-ngaku. Mang alus ngaku-ngaku jalma benar. Cek urang benar menurut Allah mah cantang tuh benar. Cek urang salah, buat cek Allah mah benar gitu. Makana engkena bisa disimpulkan terakhir. Muarek ngahina ka makhluk Gusti Allah. Ku hikmah anu katilu ieu. Katilu saha jalma nu ngaetikadkeun dina hatena bahwa sebab nu tadi kasab, doa jeung tawajuh henteu mere bekas, henteu mere tapak, tapi bet dina hate aya geremet, di mana-mana aya sebab pasti aya musabab. Orang bodoh nu kitu ngaranna. Contoh, di mana-mana aya seuneu eta osok panas, di mana-mana panas aya seuneu. Gitu we terus muter di dinya. Bodoh jalma kitu teh. Naon sababna sing inget? Ayana seuneu teu sing panaseun ku Nabi Ibrahim nya. Kitu. Kartos teh diduruk Nabi Ibrahim tapi teu panaseun. Lamun masih keneh urang ngayakinkeun bahwa asbab teu mere tapak, tapi dina hate di mana-mana aya asbab biasana sok aya musabab. Di mana-mana aya seuneu osok panas, di mana panas aya seuneu. Teu inget ka saha? Ka Gusti Allahna. Geuning Nabi Ibrahim geurang diduruk teu panaseun kitu. Sok sanajan khawarikulil adat. Terakhir ieu pangluhurna mah. Saha jalma ngaetikadkeun dina hatena kitu. Kabeh asbab teu mere tapak. Jeung deui ayana sabab belum tentu ayana musabab. Ta eta jalma muwahhidah anu kitu. Jalma-jalma nu yakin tauhid sebenarnya ka Gusti Allah. Da geuning Nabi Ibrahim ogenan diduruk henteu teurak gitu. Tos sing dugi kana eta, kana muwahhidah eta paheula-heula. Pastabiqul khairat. Sugana moal sanggup sim kuring ge. Jadi kabeh anu tilu teh ayeuna mah sok kieu be. Kasam ka itu ka dieu situ hasil. Oh. Kodam lah eta mah pelayan takdirkeun we kitu. Ngadua unggal poe terutama ta salat
teu hasil keneh. Oh, da teu aya tapak. Tawajuh di emut sim kuring ieu nya. Lamun dibejakeun mah goreng dengan peda ieu mah jangpieun teu ngeun. Butuhna keur artos emut bebuyah kieu teh astagfirullah. Ya solusi. Trek sabaraha detik balas tawajuh tapi sim kuring sadar deui tapak ieu mah sabenerna mah hakikatna mah ku Gusti Allah kitu. Tah jalma anu nekadkeun bahwa asbab bahwa anu tadi teh diantarana kasab ngadoa jeung tawajuh ku sabab urang cita-cita nu luhur. Kapan hayang duit teh cita-cita nu luhur palasa hoyong artos kitu. Eta tetep ada tapak. Bisi musyrik ulah tatagenan kadinya. Jeung deui ayana asbab belum tentu ayana musabbab. Ayana seuneu belum tentu panas. Panas ogenan can tantu kudu be aya seuneu kitu. Da geuning Nabi Ibrahim ge diantarana teu panaseun. Eta hakikatna ku Gusti Allah. Oh, nu manaskeun nu niiskeun saha? Gusti Allah. Allahu damal Allahu ku nu mere tapak mah nu aya tapak gitu. Sing eling dugi kadinya. Nah, tadi asbab teh diantarana kasab. Ayeuna di garis bawahi masalah kasab deui. Aya jalmi anu ngayakini bahwa rizki eta teh ti Gusti Allah jeung tina usahana sorangan. Mun kerapat di sok nya bubuhan bener nuntut ilmu teh wajib. Sing dugi kana tauhid hosnya anu kaditenang ge kana tauhid tasawuf sing balageut sing dugi ulah seperti sim kuring apalna teh geus dewasa tapi kapan dikudrat jeung diirodatkeun kitu tidak ada kata terlambat cek urang bahasana da apalna sim kuring geus dewasa ari sugan abdi usaha teh menang rezeki teh ti Gusti Allah jeung ladang usaha abdi sorangan gitu. Ta jalma nu kitu anu ngayakinkeun bahwa menang rezeki pamasihan ti Gusti Allah jeung ladang usaha urang eta jalma musyrik nu kitu sarua eta ge. Kartos teh ngaduakeun nyarikatkeun jadi maksudna aya balad ka Gusti Allah berarti. Omari di mana ongko aya pawang hujan geuning. Pun eta sing orang nu kitu berarti jalma teu nyarahoan meureunnya. Meureun kitu. Lain meureun peda atuh jalma teh kadang pecah pemikiranana. Ieu bener teu hujan ku Gusti Allah oge ku ladang usahana eta jalma. Lamun nyebutkeun eueuh hujan ngadak-ngadak ku Gusti Allah jaba ku bejeb-bejebna eta jalma musyrik gitu. Menang duit sapoe mani 1 juta lah. Pamasihan Gusti Allah jeung ladang usaha abdi geus musyrik. Kapan pagawean teh aya 2, aya pagawean jasmani, aya pagawean rohani hate teh. Kadua, jalma anu ngayakini bahwa rizki teh ti Gusti Allah tapi manehanana ragu ieu teh bener ti Gusti Allah atau memang nang abi. Ieu bener ti Gusti Allah di ieu kitu. Munafik nu tadi mah musyrik terus munafik. Katilu jalma ngayakini bahwa rezeki teh semata-mata ti Gusti Allah tetapi henteu nunaikeun hak-hakna terhadap harta. Yakin ieu teh ti Gusti Allah lah abi mangan saukur asbab gitu. Tapi
dina ngajalankeun usahana bari maksiat. Jaba kudu zakat teu zakat. Fasik jalma nu kitu cenah teh. Menurut pantasawufa. Musyrik, munafik, fasik. Tah nu terakhir nu sae mah ngayakinkeun bahwa rizki ladang kasabna rizki biasana kan sok nimbu kis kasab teh nimbulkeun rizki anu tadina masalah rizki teh kan seueur cita-cita nu kacumponan eta rizki artos rizki kesehatan rizki ngayakinkeun manehanana teh bahwa sadaya eta teh ti Gusti Allah jeung manehanana ngaluarkeun hak-hakna jeung teu maksiat dina usahana ta eta nu disebut mukmin anu mukhlis iman anu murni gitu. Terus ieu masih kana katilu masalah nyaritakeun kutarikna cita-cita anu diumpamakeun kana lompatna kuda moal bisa ngadobrak kana takdir Allah nu disaumpamakeun kana benteng anu kuat. Ari urang yakin teu kana rukun iman nu genep. Kahiji iman ka saha? Kadua iman, tilu iman, kaopat iman. Kana naon kok opat? Utusan Allah. Kalima mau iman kana poe akhir kagenep, tah tanu kagenep cirian iman kana qada sareng qadar. Iman kana qada sareng takdir Allah. Tah urang di cirian iman kana takdir Allah kumaha dina sapinah geuning khairihi wa syarrihi eta mah takdir Allah teh bade sae oge bade awon eta hakikatna ti saha semuanya dari Allah Subhanahu wa taala bisi pajar ku dina jawhar tauhid ge jalmi menang kabagjaan ti Gusti Allah tapi lamun dina menang penderitaan lain ti Gusti Allah asmanya lain jalma salamet ku Gusti Allah jalma cilaka labuh budak kakadek atau ragrag atau jegur wah lain ti Gusti Allah ta jalma nu kitu naon ku dina jawhar tauhid disebutna geus atau masih keneh teu sampurna we iman kana qada jeung takdirna Gusti Allah. Mudah-mudahan orang gitu. Jadi engke balik deui kana hikmah nu kahiji. Ulah kena-kena keur ngalakukeun kajahatan. Kacacadan. Betzina urang teh kunang abi ieu kieu. Ari kitu urang digerakkeun dilempangkeun ku saha? Ku Gusti Allah ngan ulah nyebutkeun lah aing mah kapalang mudab-dabun kapalang goreng. Berarti urang jauh tina rahmat Allah. Kade eta. Ulah nyebutkeun kitu. Sok sanajan urang balik deui kana kahadean teh tetep sadaya ge ku Gusti Allah. Urang mikir dan boga otak digerakkeun ku saha ku Gusti Allah khairihi wa syarrihi pokona mah sing yakin tah sok inget lamun keur di bumi nya ya bisi lain bisi pasti budak teh ayeuna keur bintel alus kitu cager seserian sok ngoceh sorangan sok meni lucu isuk subuh asibet jabagenan lehuan aste apa rek gering hade sehat ti Gusti Allah gering ku saha ku Allah jadi tenang orang ngadasip guru ge jalmi asitu apa rek gering hanyakal nyebut kitu budak aya mah keur sehat kitu hanyakal nyebut kitu berarti urang teu yakin ka Allah. Nah, para ulama nyebutkeun, ngajelaskeun bahwa urang beriman kana
qada jeung qadar teh ngandung 4 hal. Kahiji, urang teh wajib iman kana takdir atawa qada jeung qadar Allah teh. Takdir ieu mah diciriana nya ari qada mah direncanakeun ku Gusti Allah di zaman ajali, nu disebut tempat yang tinggi teh nyaeta ajali. Nah Quran hadis sayang teh. Tempat nu luhur teh tempat ajali, waktu ajali baheula gitu. Tah urang ngiriana nama takdir kapan ieu mah. Naon tadi teh anu aswarul akdar, takdir, pirang-pirang takdir. Yandi, orang wajib iman kana takdir, sareng kodok padahal mah takdir. Takdir teh terjadi na sesuatu, ari takdir mah pelaksanaan tina kodok atuh. Eta teh horeng sesuai dengan ilmuna Gusti Allah. Sesuatu anu diketahui ku Gusti Allah. Kada eta kudu iman kana eta. Jadi maksud iman kana takdir teh nyaeta kahiji ngayakinkeun bahwa takdir Allah teh sesuai dengan ilmunya Allah. Kedua, urang iman kana takdir Allah teh wajib bahwa Allah teh semata-mata anu menciptakan seluruh perbuatan makhlukna. Eta mah rek kahadianana atau kagorengan nana sadaya ge ti saha? Ti Allah rek iman arek kafir ku saha? Oh si maneh mah kafir arek kitu beunang saha deui? Tak kepasrahan diri teh kudu nepi ka kitu. Alhamdulillah abdi bisa sujud kene, alhamdulillah abdi bisa ruku keur salat. Dalam lain ladang urang disolatkeun, disujudkeun ku saha? Ku Gusti Allah. Diimankeun, dikafirkeun ku saha? Gusti. Eta urang kudu nepi ka iman kana takdir teh nepi ka dinya bahwa rek sae rek awon ti Gusti Allah. Katilu, urang wajib iman karena takdir Allah teh bahwa sesuatu teh tidak ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Ulangi, urang kudu ngayakinkeun kana takdir Allah teh segala sesuatu anu ditangtukeun ditakdirkeun ku Allah pasti terjadi, jeung anu direncanakeun ku Gusti Allah moal terjadi. Artos maneh bakal jadi ajengan, jadi kun payakun. Maneh mau jadi naon miskin. Jadi ulah nyebutkeun ampun sok meni henteu ari keheul banget astagfirullahaladzim. Guru besar mangkaning profesor atau saradang kuliah eta ngobrol nanti asal ladang sorangan. Samun sababna? Sabab aliran tauhidna ge beda. Kadang sekuler gitunya kade. Apakah memang qadariyah, mu'tazilah? Matak jadi jelema ulah gering cenah gitu. Asli nyebut ulah gering. Kudu hadir bae cenah kana pangajian. Kudu hadir bae jadi budak masa sekolah terus ulah gering cenah. Ari gering ku saha deui? Ku Allah disehatkeun ku saha? Ku Gusti Allah. Di mana-mana ditakdirkan ku Gusti Allah kudu terjadi. Di mana-mana ditakdirkan ku Allah moal terjadi. Di mana-mana ku Allah ditakdirkan jadi miskin. Di mana-mana ditakdirkan ku Allah kaya. Mata ulah arah. Abi mah jadi miskin. Dari ditakdirkan anak gitu. Lamun nyebutkeun takdir Allah geus buntu moal bisa nyaritakeun naon-naon deui urang. Moal bisa ngalawan. Aya we nu ngalawan. Takdir Allah asih dibawa ka dieu. Hari gini mengatakan takdir Allah, astagfirullahaladzim, murtad.
Allah sih dibawa. Astagfirullah. Takdir Allah dibawa we kieu. Saat itu maneh naon ieu? Islam lain, mukmin lain gitu. Ka kebon mah ulah mamawa takdir, ka sawah ulah gawe we astagfirullahaladzim. Bahaya. Sakali deui, urang nepi kana iman kana takdir Allah teh kudu ngayakinkeun bahwa anu dipastikeun terjadi ku Gusti Allah pasti terjadi di mana-mana, dipastikeun moal terjadi. Terakhir, orang kudu iman, wajib iman karena takdir Allah bahwa orang teh wajib ridho atas takdir Gusti Allah. Iman unggul teu cukup kumaha mau dinalisan, tapi kudu nepi ka ridho karena takdir Gusti Allah. Ridho jadi jalma miskin, ridho jadi jalma kaya. Mau jadi perdebatan, mau sombong, mau ya Allah. Ini mata urang mah teu cenah ajengan. Urang penting kumaha zaman muludan rajaban menang amplop. Nya teu terek beunghar. Cenah cek manehanana astagfirullahaladzim. Da kuring kenan lain teu hayang beunghar teh. Luhur cita-cita mah tapi lamun tepas kana takdir Allah, lamun berlawanan jeung takdir Allah, urang moal bisa ngadobrak kana takdir Gusti Allah gitu. Paling terakhir awas. Wajib ridho tadi kan ya. Wajib ridho kana takdir Gusti Allah. Sakali deui. Iman karena takdir Allah teh mengandung 4 unsur atau 4 penekanan. Kahiji wajib iman karena takdir Allah teh eta teh takdir Allah teh sesuai dengan ilmunya Gusti Allah. Kedua wajib iman karena takdir Allah teh bahwa takdir Allah teh semata-mata Allah menciptakan seluruh perbuatan lukna tina kebaikan, tina kejelek atau lain tina kana kejelekanana gitu. Terus deui iman kana takdir Allah teh nyata urang wajib iman, wajib yakin kana takdir Allah bahwa sesuatu anu ditakdirkeun ku Allah terjadi pasti terjadi, di mana-mana teu terjadi moal terjadi. Opat penekananana bahwa wajib iman karena takdir Allah teh nyaeta dibarengan ku ridho karena takdir Gusti Allah. Rela atuh. Wajib ridho atas takdir Allah berarti sikap urang aya 4. Hiji di mana menang kanikmatan, ridho karena nikmati Gusti Allah kudu ngalakukeun naon? Syukuran. Tah aya hubunganna jeung pelajaran Quran hadis. Dina masalah ujian jeung cobaan. Kedua, di mana-mana menang balai alias ujian jeung cobaan kudu naon? Sobat dari ridho karena takdir Gusti Allah. Rek dibere kanikmatan, rek dibere balai, da eta takdir Allah. Lamun nikmat syukuran, di mana-mana ujian sobar. Hirup mah moal luput tina sobar jeung syukur. Ngan ditamahan di dieu mah. Ditakdirkeun ku Gusti Allah urang kudu taat. Salat jeung sajabana. Kudu nginget-nginget karena jasa na Gusti Allah da ieu teh meunang taufik atau hidayah ti Gusti Allah. Kaopat di mana-mana urang keur maksiat kudu ridho. Dina harti kepasrahan diri kumaha engkena tobat ka Gusti Allah. Kitu kuncina nama. Syukur, sabar, ingat karena jasa Gusti Allah, jeung tobat. Udah kapan diberi akal? Zina, maksiat,
Yeuh, abi lempang ka dieu kusaha Gusti. Kalau gura giru otak teh muter, sok sanajan diputarkeun ku Gusti Allah, da takdirna Gusti Allah, digerakkeun ku Gusti Allah. Ngalakukeun tobat. Hikmah paling terakhir. Hikmah padilah iman kana takdir Allah ieu. Ilmu ieu. Bisi teu can pernah nguping ti guru nu sanes. Hikmah bahwa urang teh iman kana takdir Gusti Allah anu tadi disebut teh sing ingat kabeh perkara nu sakitu luhurna cita-cita ya Allah lamun berlawanan jeung takdir Allah moal bisa moal hasil ngan di mana-mana urang geus iman kana takdir Allah aya hikmahna kaiji hirup jadi tenang naon cenah hirup teh jadi tenang we. Teu dua artos tenang dan ditakdirkeun ku Allah. Nilai alit tenang. Kadua urang teh bisa tawakal ke Gusti Allah. Tawakal, pasrah kembali kepada Allah. Usaha ka ditu ka dieu kapan tadina cita-cita urang. Nyumpunan cita-cita ku kasab. Teu hasil lain arah tapi tawakal pasrah ya Allah ditakdirkeun ana abdi kudu kieu teu hasilkeun we pasrah terus tawakal tenang pasrah ka Gusti Allah tawakal teh terus katilu moal pernah ngagogoreng ka makhluk Gusti Allah moal rek mencela ngagogoreng ngahina karena makhluk Gusti Allah hidung sia har ari abdi hideung kusaha ku Gusti Allah sia mah siga pecela sih hirup astagfirullahaladzim moal kitu iman kana takdir mah abi dibodaskeun maneh dihideungkeun abi digoreng patutkeun maneh digeliskeun moal ngahina kadangkala bodas teh siga kapuk lah geuleuh lepet kumaha deui alus hideung maneh mah komo manis lah kuat gitu wah rek ngahina urang mananya urang Jawa Maimun saya Maimun nya ayo ngoping kana sireum pernah ngoping teh saya Maimun di mana-mana aya sireum anu tijumpali teh dipetakeun ku anjeunna mah lain kalau dipencet yuh nyeri-nyeri teuing reungit atau ngegel maneh ka karangge gawe pence henteu lamun teu ngegel berarti manehanana bakal menderita komo reungit geuning nya eta teh jeung ngabelaan naonana kapan dina IPA kayak gitu ketika telurna atawa anakna teu diberi getih gitu pae komo ieu kangaran jalmi nu mantak cekolot nuker hamil mah ulah ecehan komo ngan lamun hayang rupana siga Desi Ratnasari atawa Ikke Nurjana atawa saha kudu keheul engke budakna siga kitu budak padadan bet sipit jabal lah yang terindah eta padadan udah kumaha budak padadan ieu lain si Agul gitu da indungna lama geulis ari sih mamahna ge da lamun dia ece mah kuhulun murun amek keheul ka saha ungku harita tuh nyebut untungnya da padahal mah asbab geus ditakdirkeun we kitu henteu siga rupa padadan henteu siga rupa mamahna kitu ibaratna duka memang baretona kuhul meureun ka urang Cina gitu atau ka urang Jepang ieu mah kuhul beko mau dibebet-bebet kana ucing Gusti ucing sia mane kebina-bina teh
kubret atau ditakol udah budakna siga ucing amit-amit naudzubillahimin kade cenah nu kurang hamil mah ulah sagala disebut nu mata sok amit-amit sabang bayi naudzubillahimin dalik tah bisi kitu sabab ari iman kana takdir mah moal rek ngahina ka mana ka makhluk Gusti Allah udah ditakdirkeun anak kitu budak abi mah tadi di nu hajat pada ngopenan alhamdulillah nyebut alhamdulillah biasa da memang geulis itu budak babaturan dedeuh anu noel-noel saruja ngahina kadeta jadi sakali deui papai hikmahna tina iman kana takdir Gusti Allah kahiji jumeneng teh hirup urang teh bakal tenang asbabna ya kadua naon cenah jadi tawakal pasrah ke Gusti Allah katilu moal rek ngahina ka makhluk Gusti Allah nu penting kaopat ya paling terakhir hikmahna moal seueur ngalamun naon cenah moal seueur ngalamun moal aya bahasa lau lamun abdi kawin ka itu teh ka putra camat meureun abdi teh beunghar lamun urang iman kana takdir Gusti Allah kalawan kafah seutuhna henteu kagok moal aya bahasa ngalamun moal aya timbul hayalan gitu asa naon lamun abdi boga imah jeung sajabana gitu asa naon lamun abdi anu lamun abdi jadi PNS rek ini imah anu moal aya pikiran abi kadinya di mana-mana urang geus yakin kana takdir Gusti Allah mah naon sababna sadaya ge dikodo ditakdirkeun ku Gusti Allah direncanakeun sareng dipastikeun ku Gusti Allah geuning aya bahasa urang mangan saukur usaha Allah anu nangtukeun ngan salah keneh tau geunan. Urang sok aya peribahasa lain. Kita hanya merencanakan. Allah yang menentukan. Da bubuhan baheulana untung sakitu ogenan. Baheulana Hinduisme ke Indonesia Allah yang merencanakan. Kita hanya merencanakan. Allah yang menentukan. Kabeh kusaha direncanakeunana deui? Ku Allah. Kusaha ditentukeunana? Berarti salah keneh eta kalimat eta. Sok bahas nepi ka dinya kudu. Kecuali lamun diyakinkeun kieu asbabna urang ngarencana hakikatna Allah nu nangtukeun. Ngan kudu nama kieu. Allah nu ngarencanakeun. Allah anu mastikeun. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Mingon payun upami urang penak di malah mah uih cenah nya. Mingon payun mah. Bade saom atuh mingon-mingon kapal dituna keur naon nuju saom urang etang-etang ngalulusan hate engke bagian hikmah ka opat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.